Nah jadi aing hiburanna. Hah? Abi mah tukang inilah. Nah tukang inilah, saya teh naon tukang inilah. Kan tadi si eta tuh si Pak Pono inilah gitu lah. MC saya teh punya. Oh nya. Beli situ ke tukang kerupuk, saya teh tukang MC teh tukang inilah, bung loba inilah. MC gitu. Oke. Ya. Taya si Anton tarik nyanyi tah. Aing bangsat naon. Kakara aing artis. Tah si eta teh wak masih kos ka bangsa teh eta tuh. Iya. Sing bener atuh. Ya. Ini pusing aing. Baiklah. Hadirin sekaligus. Sekalian. Sekalian. Sing bener si eta tuh. Ya. Baiklah. Mari kita saksikan. Inilah itu. Atuh. Bintang Tuma. Tamu. Tunggu saya tebain ke jalan. Ulah coplok deui. Coplok deui. Kadangnya teh buduk sebenarnya. Linu saya Atuh nya aya di Bintang Tuma aing teh mah kutu. Ya, baik hadirin, kita sambut artis kita. Ya. Di mana teh? Aduh, jeung di mana? Mah jeung di mana? Nasional, artis nasional. Artis nasional. Ya. Ebit. Ini akan itu. Astagfirullahaladzim. Inilah bintang nasional kita yang akan mengisi Acara ini. Marilah kita sambut. Doma. Lain. Beda deui. Erik G. Ade. Saya terek ebit rek doma itu teh. Ebit doma. Itu teh udah doma wae. Mana ya ebit doma atuh. Ebit gak ada. Erik G. Ade. Buah. Dagang abdi mah Pak. Hiburan dagang meunang we buah. Ya. Tadi ti panitia. Panitia anu dagang ulah sok kekelentengan keur dina hiburan. Harus nyogok ka panitia tuh keur ngagolera enak ge ku abdi disogok ku. Ayo nyokok mah ku duit beureun. Aku awi we abdi mah. Oh gitu bener sih. Ayo bilih bade geus satacan hiburan. Moal ieu keur hiburan moal. Nya bilih ieu mah abdi ngajual ieu. Mangga. Moal. Buah. Mama. Hah? Moal. Atau abdi moal payu. Hah? Cicing heula bagikeun moal mahi. Kosulir. Dagang naon eta? Hah? Dagang naon? Dagang baso, saya teh kada lo buah ditanya. Ya dagang buah atuh. Oh, bisi salah. Monya salah saya teh mata maneh kumaha? Buta saya teh. Oh iya buah. Ulah dicabak. Oh nah gitu. Ih, sia mah. Babarian. Arek dibeli teh beneran kudu ditampo heula. Ya ku abdi we ku abdi. Sok, dikitu we kitu unggul. Ah, Tunjukkeun. Lu mana? Cina ieu nu. Apal mah teu dijual. Abdi karesep abdi eta mah. Karesep abdi teu dijual. Teh jual nah disimpen di dia tuh. Ada urang saya rek nyimpen di dia ge simpan we di dinya. Oh, dagangan abdi mah sarieuh. Anggur. Ya, anggur mah nu adi ieu mah nu adi mah apa? Asli nah. Radin. Si aing rek nyanyi ieu. Oh. Ker. Ya, tos. Ya, Sok. suka mi reuwas aing. Was gua teh dagang naon? Maedah dagang keripik cenah. Kerupuk miskin. Tuh. Sok bareuli. Kan kayang tengkewe Bu, urang keur main gitu. Atau kudu Bu. Ke dibeli kepada di. Erek moal. Heuh erek. Ieu bulan tan belah dieu. Nu belah eta bulan peot eta mah ulah. Aing geus nu mana atuh meuli riwo ieu teh? Jeruk mana we bebas. Jeruk. Jeruk mah eta mah jeruk nu abi teh jadi
ulah jeruk. Pokoknya jeruk, apel, anggur ulah. Tamu buah atau opat pek, sok dijual kopi. Oh, yang apa tuh? Iya itu. Entong iya, tan iya nek. Oh, iya tuh iya. Nah, itu kunaon itu dijual. Tong kabeh, pokoknya tong kabeh. Har. Dia mau diborong mah teu meunang. Aing dagang naon amun ieu sia diborong sia teh. Astagfirullah. Apal kabeh oge nu dagang mah yang payu sia teh. Kumaha teh? Ya, ayeuna kurang dijual ya. Nya. Diborong kabeh. Ya. Terus urang teu mawa buah. Heeh. Kurang buah, kecek nu liwatan empo. Eta dagang naon, dagang buah. Nya buah, mana buahna? Nah, aing pan era kudu meuli. So, kumaha sih teh? Aing udah dagang buah. Sok mana jadi artis? Hah? Mana jadi artis? Orang tukang dagang. Jadi artis. Aing dagang buah. So, Buah. Bisa buah mah. wah. Nek nyanyi abdi mah Bolian atuh. tukar duit. Dipaksa mana mah. Iya iya amis ya. Tah, nu lagi amis. Abdi mah resepna nu pahit. Teu aya buah pahit, Pak. Asugan we aya nu pahit. Ieu amis, Ya. nepo bapak we ge pahit. Astagfirullah. Iya dibeli moal. Moal, Bolian atuh. teu boga duit. Jadinya boga duit teu. Boga. Aing nyeum atuh. Ya, beli kurang. Nah, geus beres. So, mana jadi artis deui? Pusing ieu aingnya. Ya sok atuh dek nyanyi mah nyanyi da urang mah dagang. Heuh ngaganggu atuh. Ah, henteu di dieu mah nya ngaganggu sok nyanyi. Cicingnya dinya. Cicing urang mah buah. Tong gorowokan atuh pada nyanyi mah nya. Apaan aja nyanyi na oge. Pas bapak ngong nyanyi abdi cicing. Sok. Moal buah, moal. Benernya Moal. MC-an dia. Buah. Ke heula atuh. Menjadi MC-an buah-buah inilah buah kumaha? Apaan aja na dagang abdi mah. Tuh situ ge dagang tinggali. Batur lalajo sia teh ngalempangan teu tuh. So, aing alih ku si eta. Baiklah. Baik, Pak. Mari. Baik. Baik. Terima kasih. Atau jadi ngobrol. Siapa ngobrol? Tong di temalan ya mah MC di temalan. Ada kadenge sia teh aing teh boga ceuli atuh. Pak dagang beladi tuh Pak kagok Pak Oke. ketemu wae ku abi. Nya teu naon. Sok. Buah. Hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah. Marilah, alhamdulillah. Si tong ebat atuh pati lalaunan atuh nawarkeunna lalaunan ngarewos. Baiklah hadirin yang berbahagia, kita sambut artis kita buah Anggur. yang anggur. Jeruk. Akan Barana buah. saya tampilkan buahnya untuk Anggur. anggur. Siap nih sarwana atuh. Tutupan celina tutupan. Cokian ku salira. Siapa tuh bisa nge-MC-an nih? Baiklah, hadirin yang berbahagia, kita panggilnya dia. Buah. Cek aja. Ngagokan. Ada abdi mah dagang, bapak mah MC we. Abdi pernah posisi gitu pak, tukang buah mah cicelewengan, we buah. Teu kaganggu. Kagok atuh pana kagok dari dia bapana tinggal ayo batu mah jauh. Ya anggap teh kadenge atuh. Cigogo bapak Cigogo. Oh. Baik, hadirin sekalian. Pada malam hari ini kita akan dihibur oleh anggur. Kadenge kagok. Aing kudu kumaha atuh. Ya urang can payu ieu teh geus di tahun 87 bayangkeun sia. Teu payu-payu ieu teh meunang sia teh atuh. Gua ada kagok atuh kagok. Nya sok rek nyanyi mah nyanyi. Besok ketemu. Urang bareto penyanyi teh sombong. Bisa nyanyi gitu. Penyanyi mah bisa atuh meureun. Heuh mah aing teh sombong oge teu bisa. Sokang. Sok. Rek nyanyi naon, Pak? Baiklah, inilah dia, Ebit. Ebit ya deh. Oh, Ebit. Oh, Apa Ebit ya deh? coba. Aing kita MC kakak ngobrol. Pada sieu lah nyakeun atuh beraku teh di temalan. Ari Ebit resep buah teh nya kira-kira. Ebit Henteu teresepeun. resep buah. Teu teresepeun Ebit wah. Kalau buah asam lambung. Buahna ge amis. Kunaon aya kalah nagok atuh. Kunaon Kang? Abdi bade nonton nu ngobrol. Wah. Izinkan Will
Izinkan lah sekarang izinkan. Izinkan ya. Yang salah di sekarang yang nyanyi deh. Izinkanlah. Oh, izinkanlah. Heeh. Iya nyasa. Bae langsung teh nyanyi we mana? Lagu Barreto itu nya. Ya lagu bayar tuh. Ebit. Eligi esok pagi teh nya. Lagi sepagi. Aya nu ayah. Ayah. Urang nu resep da ayah. Lagi esok pagi heula. Ge aya. Urang resep eta urang. Dalam hening sepi ku rindu. Eta urang masak. Heeh, tapi ieu mah beda deui ieu mah. Lagi esok hari. On bieu izinkan wil. Izinkanlah. Oh. Itu anu ngadurukan, Mang, ada Mang. Lain. Itu ngadurukan itu, Mang. Lain. Itu temu hurung. Eta lain dagang. Pas ada ngadurukan. Suatu sirah batur didurukan. Izinkanlah Gua lah batuluy we atuh. Ni mung kaganggu pisan sia mah tutupan ceuli. Pas lewat isa mah kejeng naik adan lain naik adan aing kagok mani. Izinkanlah ku kecungkeun bukan hanya ada di dalam. Tuh itu lain urang. Tuh, lalajo. Kunaon udah lajo dari dagang buah ieu teh tuh. Da urang mah penyakit bisa menulari. Lajo kan. Ya, lamun era atuh heuk iderkeun atuh buah-buah tadi. Capek Pak kudu ngidar mending di dieu nu anu daratan. Dibeli ku urang diborong emu. Nya hiji menarik mah. Ya. 50. 50. Buah 50 Mahal teuing 2.500 ya mah. itu tukang dagang sih keselnya kan main pulangan Pulangan anak can payu. aduh astagfirullahaladzim Ulah istighfar sih loba dosa nah istighfar. lain liar ke tukang buah Hah sok beli 200. hah 200 kabeh tajeng yeuna 50 mau 200. oh deui atuh Enggak suruh tuh. hang bukan 200 ah Oh, berapa? Di urang aya 150. boga Aya. di urang 50 Ah, pas begitu mah. Nah. Nun. Nah, itu mah pan. Beres, urang tinggal balik. beuh teu gandeng aing mah bae ngabelaan duit we gitu lah Mang. Dagang buah. Dagang buah. Iya buah. Geus lila. Iya. Sabaraha aya? Ah biasa we. Ah, aya 50 ya. Kasih apa tuh? Belinya. Alhamdulillah. Saya keur dagang deui. Buah. sia kan ieu udah dijual deh kasih anjing Buah. kunaon udah dijual deh kasih budak eta Bar 50. atuh jadi dagang buah deh dagang deui Anten ada buah abdi mah da peser. Ieu ninggal buahna ninggal lecir. Abdi isin bade dagang teh nyalat buahnya peser dewe ku abdi. Portali ku abi geus diborong. Mungkin bae. Ku abi geus diborong kabelaan duit 50 lapor tah. Sok. Ai eta asal di mana? Abdi Ya. Karawang. Asal di Karawang. Cimahi asal mah. Heuh eta dagang buah. Mimiti Lahir di Karawang. lahir di Karawang, Ah, gede di Cimahi. gede di Cimahi. SMP di Papua. Pantesan. Menang. Paling Terang out. Terus ngabat dagang buah. Tadi nama orang terek dagang lomari kan berat mau lomari. Mending ya saeutik buah mah. Oh, bener deh. Berat lomari mah tak dagang buah we. Kalau mimitina dagang buah teh kumaha buka tanggal buah. Henteu, dagang peuteuy. Kunaon bente dagang beuteui. Kenapa teh dagang buah teh? Henteu da, tadina ge eueuh cita-cita kana dagang mah, kan boga tanggal Buka peuteuy. tanggal buah teh. Salah ku abdi teh. Di ala tanggal buah teh. Heeh. Jadi duit. Henteu, manya peuteuy jual jadi duit. Ke apa dijual meureun? Acan sih tuh dahar heula, udah santai we atuh. Untuk dijual heula, mandi heula, urang teh sacan ka pasar teh. Oh, Mandi urang. mandi. Nah, terus Keluar ka mau peuteuy. keluar ke pasar. Acan balik deui poho teh nyikat gigi. Poho teh nyikat gigi. Balik deui urang teh. Heeh. Nyikat gigi Balik urangnya. dia tutup. Nyikat gigi. Berarti yang
Ke pasar. Acan naik angkot teh lah. Naik angkot. Naik angkot. Pas naik angkot cing jerit ibu-ibu. Nah, kunaon? Urang make anu unggul. Balik deui atuh urang teh. Boleh di baju. Enggak di baju. Heeh. Terus ke pasar. Henteu teh ka pasar. Kemana tuh? Jadi dinya we. Cing teh capek pikir-pikir mah ka pasar mending dahar. Dahar we urang teh. Putih teh dah. Teh jeung sangu aya asin hari tadi. Carita kana Iya, buah. buah, iya mah jadi ngejual buah kumaha. Acan sabar heula tuh. Sabar tenang we. Lila, Urang teh nya. iya lila tinggal kuat karedang itu buru atuh. Oh, da cuacana di hareudang mah panas. Ya. Urang ge bieu keur cicing, orang can disunut hurung sorangan saking panasna. Saking panasna, leuwas urang ge bieu di tukang Kurung sorangan. heeh, kenengan korek tuh kucus. Oh, panas cuaca. Oh, bakat tinggu panas. Bakat tinggu panas. Heeh, terus dagang buah. Henteu. Eta dagang buah kunaon? Dahar urang teh. Dahar. Dahar. Aya nu ngaliwat tukang buah. Culoy, iya nu mau ieu. Oh iya. Buah. Dibeli. Henteu, mana lewat teh tuluy. Buah, nepikeun ka isuk-isuk, urang masih kena dahar tah. Nepikeun ka isuk-isuk. Eta dahar bikin isu-isu. Depan bari ngadongeng urangna. Heeh. Datang deui, balik deui buah teu payu. Teu payu. Karunya. Mang, ka dieu ye nuju tuang ya epet teh. Oh. Gitu. Dibeli we kumaneh? Henteu dibeli, dahar urang teh. Sipen eta teh. Jeung tukang buah teh dahar. Dahar da karunya teu payu-payu. Bener. Terus gitu teh nganuhunkeun masih Tukang buah teh. ini we. Ini Tinggalin, iya nah. Oh, terus didagangkeun kumaneh? Dagang tahun 83 mun salah. Gila. Salila-lila teuing aing. Terus geus dagang didagangkeun we. Heeh. Eta pan duit lu tukang buah. Ieu teh urang teh nangan tukang buah nu kamari eueuh. Oh, bari disalabarkeun we dagangkeun. Oh. Jadi lamun menang eta duit teh bikin ka tukang buah. Lamun eueuh tukang buah na nyaka paling ka yatim piatu. Oh, halus. Kayayasan. Henteu di imah we. Nah, Apa indung urang yatim piatu sih teh. Nah jauh-jauh ka yayasan, nu deukeut heula we. geus lieur. Lieur ka warung tuh aya obatnya. Kuda gorin geura. Nah, dagorin. Nyeri sidang. Banyak ya obat dagorin. Aya. Cap naon? Cap kampak. Geus rek dagang. Dagang. So dinya cicing. Sias dibeli dewe. Ah, gitu atuh. Nah, pan jadi nate beres pan nonton teh. Ya kudu disumputkeun Heeh, sebutkan. Geus. Mau ngaganggu nya? Moal, abdi mah teu ngaganggu. Abdi mah keluarga baik-baik. Urang rek aya sandiwara ya. Sosis. Sandiwara. Sosis.